Kumaha tuh keur urang dipaparin biasa saja, dipaparin seueur biasa saja. Teu matak bangga urang, teu matak ujub, teu matak naik, teu matak mulak cangkeng dina tak-taknya basa. Biasa saja. Pas teu aya saalit biasa saja, teu matak isin, teu matak minder, teu matak kecewa. Pas teu aya biasa saja, teu matak aral, teu matak amek, teu matak ngarasula, teu matak DP-DP ka batu supaya dipasiean, biasa saja. Sabab dunia giliran, sementara giliran bakal parna punah. Teu sugan ayeuna nu gagaduhan pabrik semen, kade urang engke di kuburna dicornya. Henteu anggerna dijajal taneuh da. Anu ngagaduhan karungan misalkan acis, kade urangnya jajal tak ku duit anu karungan eta, henteu ku taneuh anger. Sugan anu ngagaduhan mahkota, tahta, berkilat, berpangkat, bertingkat misalkan. Teu mata ku mahkota, teu mata ku kursi anu teretes inten di kuburna, ku taneuh dijajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Puji miwah syukur sumangga urang sanggakeun ka Zat Allah anu Maha Ghafur. Sholawat miwah salam pamudah-mudahan sapapaosna dilanggeng mayengkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana wa rasulana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin, tabiat atba'u tabiin, jembarna ka urang sadayana salaku umatna. Mudah-mudahan urang sadayana masing diangkeun janten umat anu mutabaah ka mantena, sareng mudah-mudahan urang ngingingkeun syafaatul udmana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum ibu sadayana, alhamdulillah dina danget ieu urang ku Allah dipaparinan yuswa sinareng kasehatan sehingga urang tiasa rurumpaheun deui hadir kana tempat ilmu. Mudah-mudahan ieu haplah anu diisi ku aosan tawasul sinareng doa, teras diisi ku pangaosan Al-Qur'an sareng tausiahna. Mudah-mudahan ieu ngajantenkeun hiji amal soleh kangge urang, kangge bekal engkin di alam kubur sareng di alam akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalayan asmana Allah Ar-Rahmani anu maha murah, Ar-Rahimi anu maha asih. Alhaakum artosna nyaeta geus mohokeun maraneh kabeh at-takasur, nyaeta paloba-loba. Geus mohokeun anjeun kabeh kusabab paloba-loba. Alhaakum saurina tafsir Jalalain diuningakeun mohokeun di dinya nyaeta entos mohokeun ka Allah sareng mohokeun kana ibadah, mohokeun taat ka Allah akibat tina padamelan at-takasur. Takasur teh artina paloba-loba, paseueur-seueur gitu. Aya anu nerjemahkeun dina basa Indonesia pamegah-megah. Upami disebatkeun paloba-loba teh berarti aya pasaing-saingnya, Bu. Berarti aya persaingan nya antara satu orang dengan orang yang lain gitu. Tah di dieu anu janten pertarosanana paloba-loba naon gitu. Apa paloba-loba ibadah, paloba-loba ilmu, atau napi naon gitu. Tah biasana anu janten lalai kana taat ka Allah, biasana nama paloba-loba kana dunia. Da ari paloba-loba ibadah mah berarti nuju taat ka Allahnya. Jadi anu dimaksa di dieu paloba-loba teh nyaeta paloba-loba pasaing-saing dina perkara dunia. Urang bahasa ayat heula we ieu, Bu. Dumasarkana naon eta jalmi bet kudu pasaing-saing dina perkara dunia. Saur sapali ulama, jalmi hoyong paloba-loba dunia teh, Bu, hoyong pasaing-saing dina perkara dunia teh nyaeta teu aya kajaba akibat tina kadedemesna atanapi panyawat hubbud dunia. Ari hubbud dunia teh mika cinta kana dunia tapi anu berlebihan. Lamun urang mah mika sangsrem nya, Bu. Ai mika sangsrem kan mika cinta tapi anu berlebihan gitu. Nyangreud pageuh hatena kana dunia.
teu sadar padahal dunia, padahal eusina, padahal cocokan dunia teh sifatna sementara. Teras deui sifat dunia mah ruksak, Bu. Teras naon deui saur sapali ulama, sifatna dunia mah giliran. Saatna aya, saatna teu aya. Bahkan dicanak seep ku Allah. Diseepkeun. Bahkan panutupanana eta dunia ditengalkeun ya, Bu. Teu kacanak saalit-alit acan. Urang lahir ke alam dunia teu salamar-lamar acan, acuk teu salamar-lamar acan kain. Uih ti dunia urang ngeun saukur boehnya. Sakumaha hebatna jalmi, sahebat-hebatna gedong sigrong, anger we panguihan mah kana kubur anu nyereng kedong gitu. Sahebat-hebatna kendaraan, anger we kendaraan terakhir mah pasarannya. Yo motorna M1 misalkan motor si Rossi anu sok mogok teh gini. Angere dina pasaran terakhir mah sahebat-hebatna pangkat jabatan sakumahana wae ge eta anger janten kenangan. Da aya kembali ke laptop nah gitu, Bu. Nun bahasa tukul. Janten uihan di urang lahir teu salamar-lamar acan. Dina anggean, Bu, maot ge teu saperak-perak acan anu dicanak. Asal orang teu gaduh nanaon, uih ge teu nyanak nanaon. Ta eta mandang dunia. Dunia mah emang kitu sifatna. Upami orang gaduh HP, mimiti gaduh HP sae. Kadituna beuki ruksak beuki awon nya. Komo torojol deui nu anyar model nanya. Aduh, karek ge meser ieu. Asa pangweuteuhna we. Idol teh dina TV aya iklan nu anyar. Geungan ieu jadi butut nu urang teh. Jadi kitu sifat dunia mah. Sementara di mana mimiti weuteuh tuluy beuki ruksak pejet teh gitu. Sadayana eta teh sanes HP wae, motor, mobil, bumi, taneuh gitu. Nya taneuh rada patennya, tapi dapan aya pejetna engkin ge. Atuh henteu kabagian pejet taneuh apan aya ditinggalkeunana ku urang kitu. Tah janten kedah kumaha atuh urang mandang dunia teh, Bu, supaya urang henteu at-takasur teh ya. Supaya mapagah diri henteu at-takasur, henteu paseueur anu diakibatkeun, anu dibalukarkeun tina hubbu dunia teh kumaha atuh mandangna. Yeuh, mandang dunia, Bu, saur Imam Ibnu Athaillah, man ra'aitahu mujiban an kulima suila wa mu'abbiron an kulima suhida wa zakiron likulli ma'ulima pastadilla bidzalika ala wujudi jahli cenah kitu. Intina nama saklekna nama biasa saja cenah kitu. Urang mandang dunia teh biasa saja. Sapertos nya eta tukang parkir ningnya. Kumaha aya tukang parkir torojo mobil BMW anu markir biasa saja we, teu matak jadi legeg, teu matak jadi sombong, congkak, takabur, ujub, henteu biasa we. Sabab terang eta teh mobil titipan. Torojo Rubicon, torojo wah Mercy BMW anu hebat, biasa we, teu matak jadi sombong. Sugan Land Cruiser misalkan gitu. Torojo we sikinang ka motor, Bu. Anu tos reyot bade pacaroplok ituna ieuna dianggapna ge motor butut teh gitu. Atau mobil butut biasa we, mandangna henteu matak jadi minder, henteu matak isinnya. Sabab terang eta teh titipan. Dugi ka seep we eta mobil anu mewah tadi teh dicanak ku nu gaduhna eta tukang parkir teh. Kumaha tah? Ceurik ngagoak teu? Henteu. Ngarasula teh henteu. Amek henteu. Henteu berpangku tangan ka batur hayang cik atuh bere ieu urang kumaha henteu, biasa we. Malah dianterkeun uihna ge sok mangga. Tak urang ge kedana mandang dunia teh sapertos kitu. Ieu diibaratkeun ku pun guru sapertos kitu. Persis jiga urang tukang parkir cenah kitu. Apaan cenah tukang parkir mah titipan. Ari urang sanes titipan kitu. Jadi nalika urang gaduhna henteu matak bangga, henteu matak ujub, henteu matak takabur, henteu matak legeg gitu, henteu matak sombong, tetep we rendah hate.
tawadu DP handap asor gitu. Bager we baik, biasa saja. Kumaha upami mandang ka batur sami ka batur oge. Lamun batur ngagaduhan leuwih biasa saja. Sabab sementara. Da tadi lagi teu gaduhna naon. Mungkin ge bakal teu gaduhna naon. Bahkan saur Kangjeng Rasul man tawadoa li goniyin liginahu faqad zahaba sulusa dinihi. Saha jalma anu dongko-dongko DP hanap asor kanu beunghar ku kabeungharanana lamun kapajabat ku pangkatna gitu Bu, karena duniana, maka saur Kangjeng Rasul 2/3 agamana tah diblokir lah ku Allah. Lah gitu bahasa orang nama 2/3 agamana diblokir ku Allah. Naudzubillah. Matakna biasa saja. Orang mandang batur sakumaha hebatna biasa saja. Sanes berarti orang ngalemahkeun ngahinakeun sanes. Jadi orang mah mandangna anu luar biasa mah kedahna ya Bu dina perkara akhlakna. Sanes dina perkara duniana. Lamun ningali batur teh dina perkara akhlakna. Dina kasaeanana, dina kasolehanana, dina tawaduna, dina sumangetna, mangga eta mah. Sabab eta kange naon? Kange pacuan kange urang supaya urang termotivasi, supaya urang ningkatkeun diri leuwih sae etana. Teu keng ningali hasilna, teu keng ningali duniana. Sabab eta ngadedeukeutkeun kana hubbud dunya engkina. Gitu. Bisa wae urang teu iri teu panas oge Bu, tapi nganggapna wow gitu. Wow misalkan istimewa. Wah ningali waduh misalkan biasa saja. Kumaha lamun urang dipaparin kirang atawa salit entong matak minder, tong matak isin, komo dugi ka keluh kesah gitunya, ningal-ningal kasusah ka batur. Beh dituna berpangku tangan hoyong cik atuh pasihan abi. Berarti eta urang teh tos dicap hubud dunia Bu. Dipaparinan salit, urang isin, urang minder, ningali batur iri, terus urang hoyong dibere, eta teh sami hubud dunia ciri-cirina teh kitu. Wih deui kana sifat dunia tadi teh ya, dunia teh sementara taya nu abadi teh ya. Tah kumaha cenah Bu balukarna jalmi anu mika sasrem kana dunia teh. Waka tebi-tebi ka akhirat Bu, di alam dunia ge biasana sok sangsara Bu. Sok sangsara, raheut, hina, beh dituna cilaka. Lamun urang mika sasrem banget kana dunia. Kunaon sababna? Sabab tadi ge lengket teuing gitu, lengket teuing kana duniana. Ari akhirat teu dipalire. Janten we di dinya Allah ngalungsurkeun ka peurih, ngalungsurkeun sangsara kahina kana dirina. Jadi hatena dibikin galau kalut gitu Bu. Diibaratkeun kieu Bu, upami orang terlalu lengket kana dunia, ibaratkeun perangko ditempelkeun kana amplop, beuki rapet eta perangko nempel kana amplop. Pas begitu perangko dicabut, amplopna ngiring sueh atau henteu? Ngiring suehnya. Tak gitu, upami orang nyepeng kawat berduri, semakin pageuh orang nyepeng kawat berduri, dudut kawatna, robek panangan atau biasa saja? Robeknya. Sabab terlalu pageuh gitu. Tah HTG gitu, upami terlalu lengket mika sangsrem kana dunia, pasti babari robek, babari luka gitu. Sabab orang lengket teuing. Ku Allah dikitukeun. Emang karaos ku urang oge jelas gitunya karaos. Jadi makin orang takjub nganggap wow lah tadi teh namanya wow gitu. Nganggap istimewa kana dunia, maka orang bakal beuki raheut hate urang Bu. Contona ieu anu lengket kana dunia teh kieu Bu, contona. Urang gaduh senal weuteuh. Teras we senal teh diange ka madrasah. Tuna we dipayun, lebet we ka madrasah. Begitu ngaos eta pikiran inget we kana senal. Sieun aya anu nyanak engke, mangkana dipayun ieu abdi teh. Elek kesekeng Bu ngaos teh. Kuatan anu ceramah wae ge henteu fokus teu husu. Inget teh kana senal we kitu, nu anyar. Mangkana eta senal teh mahal. Meseran ge ti kota. Kumaha engke lamun ieu tah. Eta ciri-ciri Bu cenah kitu. Ciri-ciri orang napel eta teh. Jadi lain perkara nu ageng wae.
Kumaha sabalikna upami ibu dongkap ka ieu majelis nyana helikopter misalkan. Guludug nyana helikopter ti ditu. Parkir di payunnya, digemrong ku barudak, lebet ka madrasah. Dina lebet pangaosan, dina lamina pangaosan ibu teh fokus jongjon ngaos ibadah gitu. Henteu inget kana helikopter, henteu matak jadi bangga gitu. Biasa we. Henteu sieun ku barudak penyok atawa henteu sieun anu maling biasa we. Nuju ngaos teh fokus ta eta mah henteu. Sok sanajan helikopter gitu, Bu. Sanes tengali wujudna anu aya atau henteu sanes anu lengket. Sok sanajan teu aya ge lengket mah gitu. Ciri-cirina gitu. Atawa banget mika sesem hayang we gitu tah. Eta ciri-cirina, Bu. Ta eta ciri-ciri hubud dunia teh nu kitu. Jadi lamun senal teh mah cukup di kaki, jangan di hati, jangan di hati. Lamun cincin teh mah cukup di jari, jangan di hati. Entos we di jari we gitu. Entong ayeuna aduh tengali atuh urang misalkan. Atau orang api-api gagaro aduh ararah teu misalkan ieu padahal aya cincinan anyar misalkan gitu. Atau di kieu-kieu juga Hotman Paris geuning di kita. Tah eta ciri-ciri cenah Bu. Lengket berarti urang. Tah mudah-mudahan urang karaksanya bunya. Amin. Ya emang mika cinta kana dunia mah sifat manusiawi mah aya Bu. Ku Allah diciptakeun pasti aya wae setiap manusia. Jeung deui memang wajar Bu. Nyamannya bumi teu dirawatnya. Manya ina kendaraan teu diwasu misalkan. Manya acuk geus blok oge diantepkeun. Berarti sabenerna mah mika cinta kana dunia mah wajar. Ngan anu teu wajar mah mika sengsrem, terlalu lengket gitu. Ayeuna Kangjeng Rasul miwarang dimanakeun dagang tulis. Kanggo ngamanage eta dagangan teh tulis. Hutang piutangna ditulis sur Kangjeng Rasul. Artina Kangjeng Rasul teh ngajarkeun supaya urang teh apik dina perkara dunia. Dihegaekeun sanes dihegaekeun deui dipiwarang bahkan. Sing apik tapi hate ulah lengket, ulah mika sengsrem gitu. Jadi urang ngange acuk sae teh cukup dina badan we entos we kitu Bu. Kange urang ngahargaan majelis, kange ngahargaan diri supaya urang rapi, supaya urang sae katinggalna entos we kitu. Entong ieu pas ngange acuk sae teh jadi urang ujub takabur, niat bangga misalkan. Ta eta mah tos ciri-ciri. Jadi biasa saja. Uih deui saur Imam Ibnu Athaillah supaya urang teu anclub kana hubud dunia, urang mandang dunia teh biasa saja. Ta'wi deui kana at-takasur Bu, janten upami urang entos biasa saja mandang kana dunia, maka eta panyakit at-takasur teh moal aya. Nya panyakit paloba-loba teh ya, panartosna takasur teh paloba-loba. Ningali batur teu kaur misalkan urang kumaha ieu? Guling gasahan hese ieu kumaha carana urang leuwih ti kitu, ta eta nu hesena. Karena urang terlalu mika sengsrem teh biasa we. Jadi ningali batur mah kamuliaanana, kasaean akhlakna gitu. Sumangetna boleh tah, sumangetna ditiru gitu. Wah, si eta getol sumangetan namanya gitu. Si eta gaduh ide wae cemerlang, boleh ditiru. Sanes hasilna. Lamun ningali hasilna engke jadi takasur. Dimana kentos takasur pasti alhaqum surah Allah. Bakal lalai karena ibadah ka Allah, taat ka Allah. Talamun henteu cepet tobat, henteu cepet introspeksi diri tina kabiasaan kituna, anu bakal ngeureunkeun teh naon cenah Bu? Hatta zurtumul maqabir. Engke we pas maot ngeureunkeunana teh gitu. Pas maot asup kana jero kubur karek eureun gitu. Sedengkeun kalla saufa ta'lamun, ulah kitu surah Allah. Engke anjeun baris nyaho. Bakal terang, bakal uninga. Uninga naon? Uninga akibatna. Akibat tina pagawean anu paloba-loba pasaing-saing seperti kitu dina dunia teh ya. Summa kalla saufa ta'lamun. Dikaya penegasan surah Allah ya 2 kali diulang. Summa kalla saufa ta'lamun. Sakali deui ulah kitu kubening ku pentingna ya berarti bunya. Dalamun urang nyaram ka murang kalih pannya ai biasa wae mah sok sakali ge cekapnya cariosan teh kitu. Kade neng, kade jang teking kitu nya. Tos we kitu. Tapi alamun entos ningali anu pibahayaeun mah neng ulah kitu. Tuh diulang-ulangnya penegasan orang teh gitu.
Kubaning ku penting-pentingna, kubaning ku bahaya-bahayana. Tak ieu ge Allah ge kitu. Berarti banget bahayana. Bahaya naon? Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Ulah kitu lamun anjeun nyaho kalawan ilmu yakin, ilmu anu diserap tina pangaosan, perkara pibahayeun eta jelema anu hubbu dunya tapi kapaloba-loba pasaing-saing teh la tarawunnal jahim cenah. Pasti manehna baris nenjo neraka jahanam. Lamun baheula Bu, saukur beja eta neraka jahanam teh disadiakeun jang jelema nya eta nu banget mika sangsremna kana dunia jeung anu sok pasaing-saing teh saukur beja tangkin mah summa tarawunnaha ainal yakin. Tuluy pasti sabenerna maraneh baris nenjo neraka kalawan ainul yakin. Jelas jentre ku mata bakal katingali neraka teh Bu. Lamun ayeuna mah sok hare-hare we ngadangu perkara neraka teh nya. Upami ningali bahaya mah biasana dina perkara dunia misalkeun nya anu mah pagahan ku sepuh teh misalkeun ulah kitu jang eta teh pibahayaeun. Urang teh sok kadang ari can karasa mah hare-hare we nya Bu nya. Meuni sok riweuh-riweuh teuing ceuk urang teh. Pas begitu dibuktikeun karandapan ka sorang balukarna aduh ngeluk tungkul nyalaras teu salah. Tah eta teh disebutna teh sumala tarunaha ainal yakin. Ditembongkeun, dibuktikeun, engke mah bakal kabukti nyata gitu. Sehingga kan wujuhu yauma idin khosiah anu keur karugian mah sadaya pandangan sadayana sirahna tarungkul Bu ningali pinaraka anu bakal karandapan ka sorang teh. Atudanya bade kumaha teu hariwang teu sieun teu ketirna Bu. Tungkul sadayana ngarasakeun kaduhung anu banget baheula henteu ngawaro ngadangu katerangan teh. Nah teu diwaro geuning ayeuna nya kabuktian. Tong hari ganing cenah anu tara ibadah, anu tara ngaos, anu sok ngaos, anu sok ibadah ge bakal kaduhung di akhirat mah. Sabab naon? Sabab bakal ebreh katengali ganjaran jeung pinarakaeunana gitu. Nya diibaratkan anu melak secim biasa we cenah arek melak secim abi mah tama konengeun nya tama kaluman peda hargana murah meureun kitu nya Bu melak we saare nah ari pas panen geledug teh 1 juta sakilo misalkeun eta nangkep tuur ya paling ge nya kaduhung cenah teu loba melak teh aduh ngerit pikir teh kitu sabab naon kateungali piuntungeunana tadi akhirat ge kitu. Anu urang seur ibadah teh super kurang Bu. Ieu teh genyotan kangge urang supaya urang teh leuwih ekstra deui dina ibadah sabab ibadah urang teh geuningan super kurang kitu. Mudah-mudahan urang tiasa ningkatkeun deui kualitas kuantitas ibadahnya Bu nya. Amin. Summalatus aluna yauma idzin anin naim tuluy sanyana marena baris dipariksa dina poe eta tina perkara nikmat. Naim teh nikmat. Tah, nikmat anu ku Allah dipaparinkeun ka urang teh, anu diange digunakeun ku urang teh, apakah digunakeun jang paloba-loba duniana atau digunakeun jang paloba-loba kahadeanana? Eta teh bakal dipariksa. Kumaha atuh ancamanna jang paloba-loba duniana? Eta neraka jahanam tos ngantosan. Mangkana eta teh watak jalmi nya Bu hayang pasaing-saing teh kitu. Hayang paloba-loba teh watak sok budak geura tinggal Bu. Dasarna urang sadayana ge ngarasa sadayana ge ieu teh ngeun meureun kumaha dicegahna ku urang ku ilmu we. Tah model ayeuna kan aya ilmuna ye. Oh berarti lebih mandang dunia teh biasa saja ayeuna mah kitu. Emut kana pangosan biasa saja. Abi ge sok emut kana pangosan ti guru biasa saja we. Kumaha tuh keur urang dipaparin biasa saja, dipaparin seueur biasa saja. Teu matak bangga urang, teu matak ujub, teu matak naik, teu matak mulak cangkeng dina tak-taknya basa. Biasa saja. Pas teu aya saalit biasa saja, teu matak isin, teu matak minder, teu matak kecewa. Pas teu aya biasa saja, teu matak aral, teu matak amek, teu matak ngarasula, teu matak DP ka batu supaya dipasian, biasa saja. Sabab dunia giliran, sementara giliran bakal parna punah. Teu sugan ayeuna nu gagaduhan pabrik semen, kade urang engke dikuburna dicornya. Henteu anggerna dijajal taneuh da. Anu ngagaduhan karungan misalkan acis kade orangnya jajal tak ku duit anu karungan eta henteu ku taneuh anger. Sugan anu ngagaduhan mahkota
tahta, berkilat, berpangkat, bertingkat misalkan. Teu mataku mahkota, teu mataku kursi anu teretes inten di kuburna, ku taneuh dijejel. Mudah-mudahan aya manfaatna ieu pangaosan pribados. Hapunten anu kasuhun tina rupi-rupi kasalahan sina kalepatanana eta mah murni tina kabodohan pribados atuh saena lungsur tina taufik hidayah ti Allah we Bu. Mudah-mudahan ieu aya manfaatna ka urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalayan ditutup ku doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.